Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, teman-teman, balik deui bersama kami si Bang Betot Asgar bersama si Bang Dedes ya. Kita berpetualang lagi menuju ke hutan ya, mencari makanan buat nanti buka sahur ya. Cari iwung ataupun anak-anak bambu ya, disebut itu kalau iwung itu terbuatnya dari bambu ya. Nah, di sini perjalanannya lumayan ekstrim ya, dikarenakan jalannya lumayan agak bagus tapi agak-agak ekstrim oge geningannya, lumayan sieun-sieun labuk gitu TAW geningan lah, pemandangannya mantap sekali. Nah, dan di sini kita lanjut perjalanan sambil blusak belusuk ke leuweung sambil ngobrol teanya ngabangus sakamana kakaler kakidul pokokna mah ngacapruk weh ti dieu teh. Tah, kita lanjut perjalanan, siapa tahu kita membuahkan hasil ya. eh Buat kawan-kawan ya, jangan lupa di subscribe ya, di share. Nah, di sini kita lagi naik motor, tiba-tiba motornya itu tidak naik guys. Nggak tahu kenapa ini motor teh udah tua atau gimana gitu, saya juga nggak ngerti. Makanya saya jadi jalan kaki ya, dikarenakan tidak muat karena jalan ke gunungnya itu sangat ekstrim banget, tanjakannya sangat tajam-tajam, dikarenakan jalannya belum beraspal oge geningan oge nya, jadi hese gitu jalan teh. Kumaha tuh da kieu carana, welkeun we lah, gaskeun barudak. Nah guys, kita sambil ngobrol aja ya, sambil ketawa-ketawa gitu, sambil ngomongin randa-randa herang gitulah, ke pokokna mah gitu barudak Sunda mah pokokna mah ngarti lah randa herang teh nu kumahanya. Nah, kita lanjut lagi ya perjalanan sambil ngabacot ya. Di depan ada warga yang lagi jalan kaki ya. Dikarenakan ya di sini itu banyak warga yang tinggal-tinggal di hutan loh guys. Dikarenakan mungkin tidak punya rumah atau tidak punya tanah, nggak tahu juga ya. Mungkin atau mau menyendiri atau gimana gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke depan sambil mencari eh kita pemburuan kita ya, cari iwung alias anaknya bambu ya, seperti itu tuh di hareup oge aya imah-imah warga tuh pada mondok eta teh didinya meniwaranian pisannya da urang masieun sigana teh meureun di leuweung-leuweung kieu mah da itu mah meniwanian pokona mah welkeun lah, pokona mah urang mah belusukan mencari pemburu, pokona mah buru-buru gitu we lah. Tah di dieu teh urang sampai ke tujuan ya, kita menuju ke hutannya si Bang Dedes ya. Karena si Bang Dedes itu punya lahan di hutan sampai 35 hektar, besar banget ya. Nah, kita cari-cari iwung ataupun anak bambu sugan we atuh menangnya jang engke buka puasa ataupun jang sahur gitulah. Tah gitu sambil ngabacot di DOG nya. Teuing ngabacot naon nama teu ngarti urang teh tah. Bari urang teh teh keur puasa kudu ngabacot we jadi lapar. Guys, tuh ada si emang-emang ya balik ngarit tuh. Sampai bededan sakarung medag tuh, meni mantap gitu si emang ceria si teu puasa eta si emangnya meni cenghar gitu banget. Nah, tah di sini ada kaki 1.000 ya, kaki 1.000 tah ieu teh sok digoreng lamun ceuk orang Sunda mah, lamun nu beuki mah sok digoreng eta teh, lamun loba mah eta teh deuk dibawa ku abi ge nya tadi teh deuk digoreng tah gitu. Nah, ayeuna lanjut deui ka hareup, urang neangan iwung tah si Dedes tunyak-tunyuk kana kopi tah ieu teh nu bapa urang cenah. Paingan maneh loba euy hartana cenah. Tanahna meni lega gitu, kopi tanggal kopi pokona awi, lengkap pisan pokona mah di leuweung teh meni sagala aya tuh si Dedes oge meni tepikeun ka ngos-ngosan ting puasa ting henteu eta mah teu apalnya di imah mah da ngomongna mah puasa cenah. Tah ayeuna urang naik belusukan ka tangkal awi sugan we atuh di hareup aya tangkal awi anu aya bambunya, bambu anak bambu kita jiret ya, anak bambunya bisa dimakan loh. Bisa dimakan cekolot baheula mah eta teh ngeunah pisan cenah. Mantap urang ge hayang nyobaan anu ngaranna teh iwung-iwung teh ya, naon cek bahasa Indonesia nama lah iwung teh debu lah, debu-debu gitu lah gitu pokoknya welkeun lah, pokokna mah iwung we pokokna mah lah. Tah di dieu urang mulai kahesean soalna sambil nyepengan kamera atuh da bebelusukan ka leuweung tuh bari loba awi tuh. Tiba-tiba ieu dihareup tah urang teh tiba-tiba jol kajiret ieu ku tamang.
untung teu tarik, lamun tarik mah aing modar heuh tuh gobloknya. Tah kitu barudak heuh ieu mah hanya sekedar hiburan we ulah diseriuskeun teuing nu penting mah puasana lancar heuh buat barudak. Barudak Sunda pokokna mah tah kitu sambil jalan-jalan we atuh batur mah jalan-jalan ka kota ka mall urang mah kaleuweung we sambil menikmati keindahannya alamnya tuh aya iwung cuman iwungna teh geus baruruk heueuh teuing kunaon teuing keuna hujan teuing kunaon ieu teh urang ge bingung gitu mantak beblusukan keneh teh mencari iwung heueuh neangan iwung tuh ari mencari teh alias neangan neangan teh bahasa Sunda mencari teh bahasa Indonesia heueuh barudak. Tah di dia heueuh urang lanjut deui ieu beungeut geus rada kram yeuh alias capek mung keur puasa atuh da ayeuna bubulusukan da kaleuweung lumayan we hiburan atuh teu jenuh teuing daripada di imahnya gawe henteu ieu teh. Tah jadi lulumpatan we ieu teh di leuweung tuh batur mah caricing di imahnya tuh ieu mah kadeun bubulusukan kaleuweung teuing neangan naon deui sugan we aya rana kitu nya. Tah di dieu urang tiba-tiba jol manggih bunga bangkai. Tadinya mau dilebok sama teman saya, cuman kata saya itu jangan ini nanti kamu modar gitu. Lamun teu dilarang eta pasti bakal diasaan sih eta mah da main asaan wae soalna ieu garang. Main opi wae gitu tai doma ge sok diletak sih eta mah da hayang ngasaan kumaha rasana cenah tai doma teh tuh iwungna ge pada baruruk. Jadi can hasil wae ieu teh sugan we hasil atuh. Lumayan ngeunah cenah cekolat baheula mah tah. Di dia teh manggih bunga bangkai itu bunga bangkai ge meuni cantik pisan ya mempesona menggiurkan pokokna mah komo deui keur puasa kieu teman urang mah kadedeg di opi untung dirarang lamun teu dirarang heuh ngajongkeng teh meureun aing hese mawana tah kitu sahabat tuh mantap bangetnya bunga bangkai ge cantik banget Luis. Tah didinya urang lanjutkeun deui neangan iwung ya seperti biasa si iwung teh ka mana atuh tuh kadeun geus amek-amekan babaturan aing ge capek meureun iwungna teu meunang-meunang teuing kumaha tuh heueuh tuh gulusuk deui ka itu gulusuk deui ka dieu nepikeun ka lieur tah tungtungna mah di dieu mah jarak kalilaan tah mulai aya remeng-remeng heueuh aya remeng-remeng eta iwung meuni bahagia pisan alias seneng heueuh meureun kitu nya geus capek beblusukan ka itu ka dieu tadi kitu nya eta meunang oge geuningan iwung teh mantep pokona mah teping ka seneng gitu heueuh urang geus beblusukan ka ditu ka dieu meuni capek ini babaturan urang ge mending seripuheun pisan lelumpangan gulusak-gulusuk nyarat teh lo bareugit deui heueuh da ari ngaran di leuweung mah apal maneh oge meuleun arat teh heueuh heueuh meuni bikin karipuh pisan tuh babaturan urang teh pingkan naek ka luhur-luhur kumaha lamun labuh aing nya mamawa kamera ieu teh sieun nyungsep da lamun nyungsepna ieu teh geus we tewas teh meureun moal aya nu ngagotong heug duaan deui da moal mungkin si itu bisa mangul kitu mantap kudu hati-hati ya guys ya kalau jalan-jalan ke leuweung teh tuh mulai remeng-remeng ada ya pemburuannya sekarang tuh lagi tebang-tebang saya nggak bisa naik ke atas di sini tuh dikarenakan susah banget naiknya alias manjatnya ya. Soalnya licin banget bukannya licin saya sambil bawa kamera yang tangan satu yang tangan satunya itu ya pegang-pegang bambu soalnya susah banget mau jalan tuh sampai menongeng-nongeng gitu tuh membuahkan hasil lumayan ya atuh gitu gaskeun pokoknya malah seneng banget teman orang meni tepingin ka senyum merona pokoknya tuh teping ka kaluhur-luhur da urang mah mung kaluhur sieun labuh tuh tinggali si Bang Dedes pokoknya mah bubulusukan aratel oge maksakeun we da butuhnya neangan sayuran da beulieun marahal atuh sum kieu mah mantak kaleuweung we ulin neangan dahareun teh tuh si yang ieu jang si emaknya si emak sugan senengeun dibere iwung tuh babaturan urang keur pusak pesek iwung tuh dibabetkeun ka urang ku urang teh dicokot atuh da bisi kahanap da gawir soalna gawir tuh tah disepil ku urang tah ieu iwung teh gagas gagas guys tuh ieu iwungna teh tuh mantap banget masih muda ya lamun cek di awewe mah masih parawan ieu teh masih lajang lamun nurana mah moal kieu bakal rada kolot tuh babaturan urang teu pingin bulusukan kaluhur tuh gurusak-gurusuk urang teh tadina deuk kaluhur sieun labuh nanyak pisan tuh tingali tuh suku urang ge teu ping kasosorosodan hese pokona mah kuduna make sepatu leuweung jadi moal sosorosodan tingali babaturan urang ge tuh
kulusuk kumaha lamun dileboknya ku monyet. Heeh, sieun aya monyet bae lah monyet jeung monyet ieu nya. Heeh, tuh pokona mah hiburan ieu mah hiburan. Deui heueuh tingali baturan urang resep pisan urang ningalina untung we teu labu lamun labu leuwih resep deui sigana teh aya we tontoneun atuh jang maraneh jang urang oge da kudu aya hiburan sagala ge tuh si ieu mah da iwungna geus meunang kana dibabetkeun kana beungeut aing goblok teh nya aing keur nyanyapengan kamera tuh tingali dibabetkeun si eta mah teuing hese teuing kumaha meureun tuh da arogan si ieu mah kade aya awi ge sok didahar si ieu mah mun aya tai ucing di dieu sok diletak heula rasana teh kumaha-kumaha kitu tah tah meunang deui iwung pokona di dieu iwung loba pokona mah geus belusukan geus ararateul geus kureungit ti cocoan geus naek ka luhur ka handap geus babaung geus amek-amekan pokona mah si Bang Dedes teh neangan iwung nepi ka amuk-amukan efek teh ti dieu meunang oge beungeutna rada ceria ari geus meunang mah biasa tuh aya si bapa oge keur neangan naon teh gula kawung gula kawung teh naon sadap nyadap tuh turunna ge teping kahesieun tuh popolotot bari leungeun nu hiji mawa bedog anu hiji mawa iwung tuh bari saha itu cenah aya tukang bogana bae lah da iwung mah di leuweung ieu gratis moal naon meureun maok iwung mah sal mau ulah mau pamajikan batur we lamun mau pamajikan batur mah riweuh atuh di udag-udag salakina tah jadi aing deuk turun ya memawa kamera bari hese itu sin labuh itu sebenarnya mah tuh maksakeun we demi kalian ya biar ada hiburan di sini. Nah, di sini kita tuh si Bang Dede sambil ngagemol iwung loba pisan iwungna mantep pokoknya malah jang buka puasa alias jang sayur jang sahur mahi 3 poeun pokoknya mah mantep moal balanya sayuran ieu mah. Tuh, di dia dikumaha heula disiksik biar tidak merang alias arateul tuh disiksik sambil cuci-cuci sambil ngobrol ngacapuk ka mana ka lair ka kidul tah geus beres sekian gitu sekian dulu lain sekian gitu aing balela ngomong hampura bae lah. Sekian dulu ya. Terima kasih buat kawan-kawanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video selanjutnya. Oke, guys.